Ini ukuran naon Edi? Ya, domba bu tuh. Waduh, aing mah di. Oh, hari Jumatnya, lain jelema wae nya dicukur teh nya. Oh, atuh. Heeh, alus. Eta teh keur ieu merenya keur syukurannya. Heeh. Bener-bener Edi. Gagu geurinjaan. Sehat domba dicukur mah euy. Waduh. Bener euy. Nanti kalumaneun. Ari si Ijah ka mana di? Ka pasar ka mana? Teu aing atuh. Ka pasar. Bebeja ini-tinitan tadi. Da cenah keur itu cenah keur ngarurus domba di cukuran gondrong pajarkeun teh kitu ditanya teh. Oh eta merenya heueuh. Domba teh bikang jalu ya teh. Bikang ieu bu. Oh. Ai maneh keur naon atuh pis cenah owe di dinya? Keur nempok. Oh, nempok diajar nyukuran. Heeh, keur nempokeun. Heeh. Tapi kades ya teh nempokeun maneh mah geuning kamari ge anu rek ngajemput ti Arab maneh mah geuning Malang sia bobogaan maneh. Wah. Wah, tuh. Kamu ningali domba bujurna pisan maneh. Bahaya aing si Api mah ya. Si Edi mah telaten tinggal itu di nyukuran. Geus kitu teh dimandian make sampo nya di. Ah, ya oh atuh. Geunaheun. Komo si Ijah marinya dimandian we ku si Edi. Si Neneng eueuh poe ieu teh Mana tuh? Teuy si anjian jeung si Ijah ke palasar balanya sigana mah euy. Kan ka dieu sih neng ge. Heeh, rek balanya heula sigana di WA si Ijah nuturkeun. Oh, atuh lah. Heeh, duh aing mah domba. Paling sabaraha kilo di sagede kitu. Ya, mana 15 kilo mah ieu. Lamun lebaran haji, lamun jalu mah bisa dipakai lebaran haji nya. Oh, atuh. Bener. Ayo kita nih suka aya ieu na aya labuna len. Aya. Domba kuring. Kuringnya. Domba kuring. Eta teh cek nu bogana di lamun cek batur mah lain domba kuring. Oh, lain. Tinggal di si Api kabeh ningali bujur domba tinggal. Di dinya tinggal dina bujurna tinggal teh. Bahaya ingalin. Api kade Api aing curiga euy di. Goblok geus bersih pelebah bujurna aing si Api teh curiga euy. Aduh. Dinya mau cicing dihara. Ukuranna kita balik tuh maka bagong. Aduh. Eta teh gondrong pisan nya kitu teh. Kade sabuntutna kagunting karunya. Oh, atuh Bu. Karek sabeula sakitu teh. San sabelah ge. Oh, dicukur. Di mantan teteh? Di mantan ada teteh? Abi teteh jalan-jalan. Teteh ngahalangan jalan ya Mang Edi tah. Ya, teteh kepret kira-kepret Mang Edi tah suntrungkeun kira tah ngaganggu jalannya. Oh, di mana atuh teteh? Halangan jalan cenah di teh cuk nu geulis ngaliwat. Oh, dieu nya tuh. Obanyaheun mah si Neneng jeung si Ijah teteh parabot teteh euy. Disyukurlah dibersihan mah Jumat berkahnya. Darah dagingna ieu nya Jadi nu meuli ge. Di mana teteh rek mandian domba nya rek ember? Oh. Halangan wae jalan teteh teh. Si teteh mah. Jalan mah lega cenah. Tuh ngarayu Mang Api. Di mana ya teh? Tuh atuh nu bogana ka ditu. Si Api teh bete keur kabiteun ku bujur domba. Kabiteun ku bujur domba si Api teh bete. Itu we nyokot di jero dieuringkeun. Heeh. Keur naon atuh cair modal? Rumah sawong rumah naon? Ada ngomah bujur ah. Suntrung-suntrung ngaliwat sakitu lega ge. Ijah, ya Mang Edi yo.